Asal kita matawa waya pale wanoni apilan apilun yang jali siwa umarmuka wafi walam bilun mudariun. Kumaha dina biasa urang ngaji baru geus karumpul ayeuna tinggal ajengan datang itu beris tampilan ajengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang juang lanjutkan hanca sapinan kamar di sok buka sapinan. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun ari ieu eta pasal sahiji. Alamatul bulugi ari pirang-pirang ciri nabalik. Eta salasun ayat tilu. Nama muangsa asarota tegesna kahiji sampurna umur 15. Naonana sanatan tina ara-ara tauna. Bidakari pikeun di lalaki. Walungsa sareng pikeun di awewe. Wal intilamu sareng kadua ngimpi jima. Gawe. Bener mana Supi? Ngimpi jima di deuna lain ngimpi gawe. Ai ngimpi di mata kuno kumaha? Ngimpi jima teh kikituan jeung pangajikan. Karama 18 tahun ke atas memang sampai diketing. Bidakari pikeun di lalaki. Walungsa sareng pikeun di awewe. Di sisinina karena sampurna umur salapan pirang-pirang tahun. Walhaidu sareng adilu mahen. Walungsa pikeun di awewe. Di sisinina karena sampurna umur salapan pirang-pirang tahun. Saurat sumpah sawewang tidak disebut. akan diislami aku kurang sudah Islam tahun satu ayat 5 ada tuh kita kaiji pada ada an kasih sunnah kawan kita tinggal cara ilaha saya dibanggakan anu waktu ibadah itu maujud lalu sahabat yang sadar karena saya juga baju Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah mereka mensalati saling kadua ngajakin salat wali awliya kati saling berbelum ngajakin ulak penjakat untuk Muhammadana saling kaubat
puasa di bulan Ramadan. Wahidul baiti kalina menghadi kabaitullah man kajama itatoan anu amri kawasa ilahi kaitulai Sopi jana. hadilan nama jana. Naon aing sebagai sok aku itu bisa sok bismillah heula. Bibi naon? Kan anjeun teh geus 40 tahun pasantren di dieu mun nya can bisa bismillah aja. Tak kana mah di dieu lang ngaos na wallahu alam bisawab.